deket lamping nuluak kawing ieu kasedep Bapak Hajat lewa jempling kumarembing nu nyerangkeun srangenget di belah wetan Bapak Nanang marasok wungkul kalakai kumandara Bapak RT Adin pipikiran poa-poa tepung deui jeung kariring nu kadang peting tadi rasakeun kumpar lamunan Pak RT Adin reang kasih dina rebuan kakayang naratas lengkah nu anyang karasana lalakon beki ngendoran akhirna negerkeun kate netep tangtungan kembang katunda hate nu welas kasumbang ngumbar lamunan hayang hirup sauyunan Bapak RT Adin sareng Bapak Nendar ucap lampah nu teu guna dijawab ku dirina sabab yakin balungana bos hendang bebenong tinu kawasan wahangan di luhur gunung memek nyuruh deket lamping nuluak kawing lewa jempling kumarembing nu nyerangkeun srangenget di belah wetan korosok wungkul kalakai kumandar Bapak RT Adin pipikiran poa-poa tepung deui jeung kariring nu kadang peting tadi rasakeun kumpar lamunan reang kasih dina rebuan kakayang naratas jalan nu anyang karasana lalakon beki ngendoran akhirna nenggarkeun kate datap tanggungan kembang katunda hate nu welas kasumbang ngumbar lamunan hayang hirup sauyunan naik serat salira Bang Oka Bapak RT Adin serat tutus katampi wasi naik serat saliranana wasi tersangka kening tersangka temaliran ayeuna serat salira dina jajaran kalimah tawasan mun kedeng midua kate imut-imut nu kamari tetep surti nu kamari ayeuna Bapak Nandar duka kumaha pajar urang Anendara pipisahan
tenang naon bos nendar tenang naon modak kitu kapalai saira lelembut majerit numpuk mandir dengan teingin tegate kamalinan serat calira nu katampi muasi muasi tesangka geuning tesangka sulit ati melang bayar duh ieu